Oke, gajah datang. Punten bapak sanes gajah ya mah ikan buntal. Alusnya pamajikan diantep. Si eta anjir. Red aing ningali ka Bupati Pangandaran make kabaya bodas terus ningali sia. Bapak punten abi teh kembarana Ibu Citra. Ibu Citra na Raina cakrakan abi mah cakakan we. Bu. Ade eta maneh Gusti. Pak tinggal Eta teh baju apa karung? Ieu dibaya di mana we kabaya masing set. Abi kukurilingan. Siga kieu ieu. Pak. Kabaya teh. Sanes karung Pak, hordeng saja dicopot. Si teh tadi teh Pak di juru saya teh keur dahar di ditu teh saya teh Lain hordeng saya teh spanduk anu boga sipu di dinya. Ya dengarkeun. Make kabaya kieu, ieu make kabaya. tinggal di mereka Pak. Bapak kahoyong mah abi ge kieu ngan abi ka dieu teh salah mawa awak. Biasana abi lamun nganjang ka warga mawa awak ukuran S. Ariana XXXXL. Asa ningali ieu aing mah sia mah. Langseng nya teh, langseng. Nyapan batur mah langsing Pak mah langsung Pak. Heeh. Anu langseng sok make ku lambu teh gini kan. Tapi eta langsung pada merebutkeun Pak. Aduh. Lamun teu dipake langsung moal nikmat eta moal pulen Oh, emang maneh pernah diperebutkeun ku sa? Bapak jangan ditanya kalau masa diperebutkan kah. Jangan sama laki-laki sama listing juga aku mah. Bukti nasi emang leweh nih kan, leweh hari tasya kunaon lebeh Da kumaneh dicabul lagi. lain Dicabuli kuman. lain Ngaku saya Iya. Emang kek. Emang maneh keur parawan pernah dicabuli ku sa? tas Diperkosa ku si eta Pak. lain Ngaku saya. itu depan umum Mang pengrete aing mah. terjadi sia teh aing mah terjadi harita ge urang maneh pan harita teh di kamar mandi maneh teu dikunci aing pas buka maneh aing mah terjadi ningali maneh make kolor sepak bola Tapi ku aing kan diudag. Pas make kolor sepak bola ohang diudag kurang teh. tak eta jadi masalah teh sia teh Nah masalah belah mana? sia teh maneh kan geus katingali kitu ai pas palebah kebon tiwu bahasana itu Tong dibejakeun atuh palebah kebon tiwu nama. Aing sih diperkosa di kebun tiwu. Nya bapak ada si eta ngudag si eta awal di kebun tiwu kan ada rungkun. Jadi ngabetot Pak. Dibetot diseret gua abi. Gusti Allah ya Rabbi lamun inget eta mah. Mana kek. Keur basa diperkosa di kebun tiwu maneh minta tulung. Minta tulung Pak. Gogorowokan. Cek abi teh tuluy. hei eta sabar Kahayang menyebut tulung tapi leta dipekem nih tuluy aha Aisyah kunaon cenah pas diperiksa polisi cia serik. justru eta nyeri hati abi datang Pak ka polisi. Bapak abi di kebon tiwu digadabah ku opatan cek abi teh Pak. Nya terus ku baca bobon nyeri hati tak kunaon kahayang abi teh 10 Bapak ameh wareg. Aduh aing mah gara-gara maneh tah. Kek Adi Allah, ada maju saeutik sia. Maju Pak. Ari sia hareupna belah mana? Tah Pak. Aing gak sia aing jadi toser ya lawak aing pikir-pikir. Ya Allah, aing Ibu hirup Citra teh. meni geli ningali urang hareupna mana. Ya. Kan awe mak ya puguh ya. Hareup jeung tukang teh puguh. Ai si hareup mana? Hareup abi ieu Pak. Heeh, terus Tukang abi ieu. Heeh. Tapi dua anak ge ngeunah Pak, sumpah abi mah Pak. Pilih pada Bapak ngersakeun. sia kumaha teh Ieu mah pilih hilap deui. kek. Ari si ayeuna boga salaki. Alhamdulillah Pak, gaduh Pak. Payu sia teh. Nganggap sepi ka abi. Si Bapak. sepi Nya bisa pajakeun teh boga salaki. Boga salaki. Gaduh Pak. Lalaki. Nya lalaki normal Jelema. Pak. Jelema Pak. Aing sia jeung salaki sok sare. Eta
tama tuh malam Jumaah wajib, malam Senin sunat, malam Selasa kudu, malam Rebo ngawaregeun Pak. Aing kabayang sia lamun tatarannya siga kumaha. Pokoknya mah tong ditingali masalah taranjang-jang henteuna Pak. Kan lamun di kulamuan oge sok yang nyingsatkeun tah. Palebah hadinya nyingsatkeun anu endah. Aduh. Edek nyingsatkeun langsung Tuh dayang. Pasti sama dinaina teh dina calanana Maradona Pak. Maradona nomor 10 aing nya. Teu, rada naik ayeuna mah urang rada naik. Naon sah? Beckham. Siapa Bon? Ya Pak. Bon? Ya Pak. Saya boga salaki. Boga Bapak. Ai salaki siar normal. Alhamdulillah normal. Pak. Jelema Jalmi Pak. model nu sajen biasa normal. Sapertos Bapak sadayana Pertanyaan aing hiji tengah sia. Mohon Pak. Sia teh bener boga salaki Pon. Boga Pak. Lalaki biasa. Lalaki Bapak. Umur sabaraha? Ayalah umur 40 kaluhur Pak. Heeh, lalaki normal. Lalaki Pak. Pertanyaanna hiji. Naon Pak? Ai salaki sia gacang ku sia. Heh, si Bapak teh nyahoan nyar teh gaceng mah digelang ku aing teh Pak. Sama abong di. Salah teh urang. Salah teh urang. Itu salah. Nang kabayang lagu gelang. Mending digelang. Digelang. Gitu. Memang Cenah maneh pernah boga salaki ka tepi ka ompongna? Wah Pak, masalah ompong mah kamari anyar keneh Pak. Jol salaki nelpon. Bun cenah kitu. Aduh, Ya. bun, aing nyaos ya. Tuluna bun, buntelan itu. Urang ge hate aduh nek disiga bundakeun siga batur buntelan hitut. Bun, punten ditingali eta. Abi teh geus malam Jumaahan, susu salaki tinggalin huntu salaki. Oh, maneh pernah boga salaki? Boga, Pak. Caroplok huntuna. Caroplok huntuna. Katinggalan dinu susu. Tinggalin susuna. Ya Allah, ya Rabbi. Kan we gitu. Ampun, aduh. Anjir, salaki. Korban sia, Pak. Kabeak gitu. Punten Bapak. Montong kekerot anu kekerot man oya huntuan. Ngagayem naon atuh. Anjir, gaya. Loba. Aki-aki. Salam duinya Gusti Nu Agung. Punten Bapak. Aduh, ya Allah nyiptakeun nu Punten kieu. Hang. Ngomong. Bapak-bapak sadayana punten. Heeh. Oh jadi gitunya. Ada apa ayang? Habis manis sepah dibuang. Ya, merenan awewe ge mikir. Edek habis sepah manis kumaha ningali oge geli sorangan. Hanas kamari karek orokan kan bingung mana orok mana bapakna sia teh. Dagang gemola sarua geuningan. Tapi mendingan nagih wae. Ayah gegelkeun cenah. Aya gegelkeun. Gegel kumaha lagu. Meureun ngeunah. Kita usah. Aing kabayang ki akhir. Tapi Pak dijamin nggak akan kena gigi Pak. Elek itu wae sia. Heureuy atuh sayang heureuy abi teh. Aslina. Nya, Oh saya masih kena rindu dong. aku juga rindu kan. Iya. Waas kalau mencari lubang engkau teh. Jadi harus diasupkan karena baskom. Di kumaha? Dikerabakeun make cai. Hah, tuluy. Terus ngerebak ka cirian ku korek api cos. Siga tamaban teh. Gitu. Kabayang. Aing mah Coba. aya lalaki model kieu. Kanyutna sagede kumaha. Bapak, apal katen bat? Walaupun katan bat tapi lingas. Bagai Bingung. apal etam.
Etam berarti Etam, eta David Beckham teh. aduh. Oh, asisna hade atuh. Aduh, lah gitu aja. Anjir. Oh, langsung dedan plus. Aduh lagi si Akil. Alhamdulillah. Gusti Alhamdulillah. Allah nya bisa nyiptakeun nu kieu nya. Cumun ipanganaran. Aduh. Halodo. Aduh. Cakep, Cerah. cakep. Kumaha upami Aki ngahibur. Aki hoyong nyanyi biasa Pak. Terus tengkeuna. Urang justru maneh bisa menangkan itu di kumaha. Wah, gitu maksudnya. Eta ngarayuna siga kumaha? Kulagu atau kumaha? Hah? Make lagu. Lain. Lain. Masalah nukur hiji aing mah. Kunaon Pak? Si mah aduh ban si mah susu jeung beuteng teh sarua. Cangkeng oge dianggap susu we. Da gaji hungkul tuh Pak. Gaji. Pusing. Lagu duda Oh Pak. kumaha lagu duda kumaha. Lagu duda. Si Allah nyindiran aing sia teh. Moal Pak, ieu makanya abdi. Ke lagi ke rasa kedap. Jauh naon kanya. Leres. Kang tong ceurik Kang. Nek kakak sedih. Ih, cenah. Anjir. Sakedap ki. Ibu bapak ridho Aki nyanyi. Bade dihapunten dosa perdosana. Bade dilunaskan hutangna. Weh, lain di makam sih ya. Emang aing geus maeot. Maeot. Maot. Sok. Ra. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri rasanya kesepian